Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangket ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka 37 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ngihilak, di like, di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagian anu ka 37. Kumaha salajengna sora cekopina getot simutna paganeula tali kolorna bisi morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. Abdi sapuk karena keputusan tipun lanceuk. Nanging abdi aya usul sakedi. Manawi abah oge sapuk deh karena keputusan ti Kang Rahmat nembe. Jawabnya Eti bari ngararet ka Abah Dobling bapana. Abah Dobling katingali narik napas panjang jiga nutas capek lumampah jauh pok ngawalon. Ari abah mah tangtu sapuk jeung atoh nyai. Berarti nyai teh moal jadi randa. Nganaha arek usul naon nyai desa benerna. Sok geura sebutkeun ka abah. Ngarah anu sejen oge jadi pada nyaho. Aya usul naon? Walon Bah Dobling bari seuri marah mah. Usul abdi teh mangrupi kahoyong abah. Nyaeta abdi teh hoyong ngiring ka lembur Cemai. Lamun perlu mah bade milu ngurus etang-etang nebus kalepatan abdi. Margi tos ngarampas kabagjaan dina rumah tanggana sareng Kang Rahmat. Kitu kahoyong abdi teh abah. Bah Dobling unggut-unggutan bari nyarita. Oh, nya ari eta mah kumaha ceuk pamadegan hideep we nyai. Oge kasapukan ti Jang Rahmat salaki nyai. Kumaha satuju mun anak abah milu ka lembur Nyemai? Cenah kitu kahayangna. Ceuk Bah Dobling terus neuteuk ka Rahmat nunggu jawaban. Anu ditetep gancang ngajawab. Akang mah satuju we kana naon anu dicarioskeun ku nyai ayeuna. Ngan akang oge kudu bisa ngajaga perasaan Nyimai meureunna. Sabab
bisi kaget lantaran apana Nyimai teh henteu apaleun akang nyandung. Lain kitu Nyi Ecin, Ki Umar, cek Jang Rahmat. Terus ngareret ka Nyi Ecin jeung ka Ki Umar, lir umpama anu menta tinimbangan. Abdi ngarti jeung narima kana niat hade Nyi Eti. Ngan lancek abdi memang teu apaleun Kang Rahmat nyandung. Ku kituna mun Nyi Eti milu kalembur geus bisa dipastikeun kumaha ancur raheut gudawangna hate lancek abdi. Jadi wayahna we Ci Eti ulah wakahayang nepungan lancek kuring ayeuna mah bisi kumaha ona. Cek Nyi Ecin anu memang teu miharep aya kajadian anu tumiba kalancek tegasna. Ki Umar oge mere tanggapan anu sarua. Teu satuju mun Nyi Eti milu kalemburna Nyimai sabab geus kabayang ku mangke balukarna. Nyi Eti sorangan teu bisa maksa sabab kudrina oge geus bisa kapikir kumaha akibatna mun seug dirina milu kalemburna Nyimai. Tur sanggeus urusan beres rowes kalayan meunang kaputusan anu pasti. Jang Rahmat arek tanggung jawab cenah. Harita Ki Umar selaku puho lembur terus amitan mulang ka imana lantaran geus cukup lila aya di dinya. Malah Mang Sueb oge teu bisa lila-lila aya di dinya terus amitan ka pribumi ngan dirina teu oleh sanup-sanup menta dihampura ka Jang Rahmat lantaran rumasa teu bisa pageuh nya ka Rusia. Sedangkeun Jang Rahmat oge embung terus kapapanjangan jiga nate ku kituna ganjang maena oge menta hampura ka Mang Sueb lantaran dirina memang anu salah. Tur sanggeus anu sejena barali di imah teh kari tinggal pribumi we bungkul jeung Abah Dobling katut Nyi oge Nyi Ecin. Sedangkeun anu ngawal Abah Dobling ngahaja sina baralik pangheulana ka imah. Sedangkeun kayan di luar langit geus mimiti reupreupan poek tandaning wanci beurang tereh kaganti ku wanci peuting. Jang Rahmat jeung Bah Dobling kaget nalika Nyi Ecin jeung Nyi nyebutkeun sanggeus di dinya teh sabenerna mah rek teruskeun deui lampahanana sabab aya deui anu kudu direngsekeun tapi teu dijelaskeun naon perkarana sabab dianggapna Rusia. Tapi Abah Dobling jeung pribumi kungsi nitah Nyi jeung Nyi Ecin marondok heula di eta imah lantaran teu hade lumampah bari kapentingan di jalan. Tapi Nyi jeung Nyi Ecin memang hayang buru-buru nepi ka Gunung Gede kajen peuting kapaksa maranehna neruskeun di lampahanana diselang ku naik kendaraan mun parang aya nah kretek atau mobil. Abah Dobling jeung Jang Rahmat teu bisa megatan ka Nyi Ecin jeung ka Nyi anu memang arek indit teruskeun deui lampah bari duanana tetep tarada tanya narek terus kamarana atuh Nyi Ecin jeung Nyi teh sabenerna. Omat Kang Rahmat isukan kudu indit kalembur awas mun nepi ka henteu Kang, cek Nyi Ecin sakali deui papagon same indit sabab bisi Jang Rahmat ngabohong. Tenang Nyi Ecin, akang isukan pasti indit moal nepi ka henteu, cek Jang Rahmat ngayakinkeun. Jeung kabeneranana teh harita nalika Nyi Ecin jeung Nyi rek marangkat harita aya delman anu bisa nganterkeun panumpang ka jarak nu rada jauh ngan wayahna ongkosna rada mahal 100.000 duaan. Sedangkeun mun kana mobil 50 ge meunang. Tur sanggeus jauh mawa Nyi Ecin jeung Nyi ngaliwatan sabaraha desa jeung lembur. Reg delman teh ngarandeg eureun di hiji lembur pertengahan anu arek ka Gunung Gede. Kajurung kurasa kapanasaran. Tukang delman bari neuteup ka Nyi jeung ka Nyi Ecin harita nanya. Sanes amang teh berjantan panasaran. Dupi Nyai duaan teh saleresna bade teras kamarana ieu teh. Tebi-tebi lumampah bari kayan wengi. Cek tukang delman.
abdi teh bade ka Gunung Gede saras nama Mang. Dupi ka Gunung Gede ti dieu tebih keneh kitu. Cek Nyi Euis anu harita ngajawab pananya ku si Delman. Sedangkan tukang delman nalika ngadenge jawaban kitu ti Nyi Euis gancang muterkeun delmana diselang ku mecut bujur kudana. Mangga cai Nyai di kantun Nyai, cek tukang delman ukur nyarita kitu bari paromanana ngemukasieun jeung kasalempang. Harita delman geus laju ngajauhan, tinggal Nyi Euis jeung Nyi Ecin duaan ngajanteng di antara jalan Pilemburan anu ngabulunggung. Nyi Euis jeung Nyi Ecin masih ngajanteng lila di sisi jalan Pilemburan. Imah-imah di eta lembur kawilang carang ukur 7 suhunan anu katenjo nandakeun pangeusina di eta lembur memang seetikan ukur walasan jalma. Nyi Euis jeung Nyi Ecin memang lalu dengan jelemana. Henteu keungan kajian di tempat anu geuman cek paribasana. Harita terus bae laleumpang nguru imah warga anu memang pangdekeutna ti jalan Pilemburan eta. Tujuanna rek milu mondok bari sakalian rek tumanya. Harita teh geus liwat ti sareureuk budak nuju ka sareureuk kolot. Kabeneran aya pribumi anu can sare. Waktu ngadengi aya sora anu uluk salam jeung ngetrokan panto ti luar, gancang nembalan bari gancang mamukakeun panto. Jeung tetela anu boga imah teh lalaki kolot ngaranna Ki Jeblag. Pok harita Ki Jeblag nyarita, kumaha satea ieu teh geuningan awewe wungkul. Cek Ki Jeblag terus mencrong ka Nyi Euis jeung Nyi Ecin. Nyi Ecin jeung Nyi Euis gancang narembalan meh bareng. Punten Aki, ya abdi wasta Euis sareng ieu wargi. Wastana Nyi Ecin bade ngiring ngarareb we manawi teu kaabotan Aki. Temal Nyi Euis. Muhun abdi Ecin manawi moal kaabotan abdi duaan bade ngiring ngarareb wios teu Aki, abdi ngiring ngarareb di dieu. Cek Nyi Ecin bari mencrong kaki Jeblag anu sarua keur mencrong ka maranehna duaan. Oh, enjok Nyai enjok. Kajero arek milu mondok mah. Ngan hampura kayan imaki makieu basajan. Jeung Aki teh kaget aya 2 awewe betuan ilu mampa waya kieu narek ka marana ieu teh Nyai. Alhamdulillah nuhun pisan Aki kana pangangkenna. Atos ngawidian abdi duaan ngiring ngararep sareng teu kedah nyarioskeun kaayaan Aki. Tos cekap ku diangkeunna oge. Cek Nyi Euis jeung Nyi Ecin gancang arasup ka jero imah. Sanggeus kuno boga imahna dititah ka jero. Imahna Aki Jeblag deh imah panggung tur basajan teu gede. Tapi katempona resik tur baresih. Walaupunna harerang we teu sirikna taya kebul setik-etik acan anu napel. Nyi Euis jeung Nyi Ecin terus dariuk dina amparan samak. Dariuk hareupeun Aki Jeblag anu sarua geus diuk. Sarta teu poho ngodongkang kana teko eusi cai enteh haneut jeung 2 cangkir awi wulu. Terus dicician cai tina eta teko. Ngaran gula Aki Jeblag ngahaja can sari waya kieu sabab ngarasa bakal aya nu daratang duaan bari awewe horeng teh hidup duaan jalmana. Cek Ki Jeblag ngawanohkeun diri. Ku Nyi Euis jeung Nyi Ecin bisa katingali kalayan jelas paroman Aki Jeblag estuning lain jalma sambarangan. Sorot panona seukeut ngandung wibawa. Muhun hatur nuhun pisan Aki. Nanging ieu lembur teh namina lembur naon Aki? Geuning katinggalna bumi warga teh mung aya 7 suhunan sakedih. Kusabab pribumi teh nembukeun sikap anu dareh deh ngajak ngobrol ka maranehna duaan.
Nyeis jadi terus tumanya ngeunaan kayaan di eta lemburan. Aki jeblag kadenge ngeh keh seuri bari nembongkeun huntuna anu geus eueuh saware. Ieu lembur teh katelahna lembur 7 luyuk jeung kayan imah wargana anu ngantuju suhunan. Sedengkeun pangeuzina jalmana kurang leuwih ti 20 jiwa. Bari karlot wungkul kabeh warga nu aya di dieu nu di lembur mah. Tapi nya geus ayeuna mah sok geurengari nu meula kainya bisi hanaang dume geus lumampah jauh sok. Oh, nuhun pisan Aki, ditampi caina ku abdi ki. Nya ditampi ki. Puguh da geus lumampah jauh. Najan numpak kandaran oge angger we hanaang ti corona sagari. Meh bareng Nyi Euis jeung Nyi Ecin nginum cai teh haneut maningalek Aki jeblag seri leutik beri merhatikeun kanu keur ngararinung. Hampura Nyai diteun Aki mah puguh jagi buktina ukur cai teh we teu jeung lalawuna. Teu sawios-wios Aki. Cekap saki oge nuhun pisan. Ari lapar mah kaleresan henteu. Margi tadi di perjalanan tos tuang heula di warung sangu ki. Cek Nyi Eci nembalan bari imut. Syukur atuh ari geus dalahar mah. Kari lareuna we ayeuna mah bisi geus tarundu hayang galare. Juga itu gerak ka kamar. Aya kamar kosong hiji, pek we pake kuduaan. Kajeun Aki mah rek sare di luar we. Aduh, kumaha atuh Aki? Wios we abdi duaan kulam di luar, Aki di kamar. Hawatos atuh. Manya Aki pribumi bari tos sepuh kedah kulam di luar mah ki. Nyi Euis asa teu ngareunah kudu sare di kamar. Sedangkan pribumi bari geus kolot ngareunah rek sare di luar. Ari Aki mah di mana bae oge sare moal burung tibra. Aya oge kamar hiji puguh jarang deujian. PW arek salare mah geura salare ka itu ngan mun jan dundu sok jeung Aki urang ngobrol arek ka mana Nyai teh sabenerna bari marawa bedog gitu sagala deui kawas talaki rek ka mana ieu teh. Nyi Euis jeung Nyi Ecin tembong silih teuteuk sabab kaget. Aki jeblag bet nyaun maranehna duaan marawa pakarang seukeut. Padahal bedog teh masih keneh bunyi nyelap dina balik bajuna tukang gentongkong. Katutupan ku jaket kulit anu diseletingkeun. Gening Aki bet uninga abdi duaan nyandak pakarang ki. Cek Nyi Ecin bari masih ngemuka kaget. Nyi Euis ngadon molohok mata simeuteun bari merhatikeun kana kayaan Ki Jeblag. Anu pangawakanana begang tapi pakulitanana bersih. Bukna ipis bari geus bodas kabeh. Make pakaian kampret bodas jeung pangsi bodas. Aki bisa nyaho Nyai duaan teh maroba garang. Sabab ku pangeran geus dibere nyaho Aki teh. Geus kapelaong. Muhun Aki. Abdi nyenak bedog deh. Kangge jagi-jagi we ieu mah. Dupi Aki di dieu nyalira. Cek Nyi Euis ngadon malik dumanya. Agi ayeuna hirup nyorangan Nyai. Sanggeus baheula ngalaman gagal ngarumah tangga. Sabab pamajikan Aki lemah imana. Ngadon kapingcut ku lalaki jejen anu leuwih gagah jeung ade rupa. Tidinya Aki jadi kapok embung deui ngarumah tangga. Sok inggis karena pan gagal bikin kadua kalina. Oh, nasaha pun bojo teh Aki? Pamajikan kula mun aya keneh mah katelana teh maerot. Ngan baheula oge manehna sanggeus kawin jeung eta lalaki. Kabejakeun geus ajal ninggalkeun alam pawenangan. Alatan patelak ngadu kakuatan batin
jeung hiji kiai nu telah mamagiai Halimi. Sedangkeun satu tas maerot aja salakina ngejat geus lila duka teuing ka mana harita teh. Kukula di teang laratanana lembeng teu kapanggi-panggi. Saha kitu anu tos ngarebut cintana maerot ti salira aki teh? Nyi Euis beuki katarik jeung panasaran kana guarana lakon Ki Jeblak. Aki Jeblak tembong narik napas panjang jika anu karasa deui bang balu hate anu salila ieu dicobaan pikeun dipopohokeun tapi hese. Lalaki anu geus wani ngarebut cinta maerot ti diri aki teh nu katalana mah Kilam Zijan. Kilam Zijan teh keur can aki kawin ka maerot mah bisa disebutkeun sobat. Sedangkeun maerot ngaran aslina mah Oneng. Ngan ngalani jadi maerot satu tas ngalap ilmu ti guruna Kilam Zijan urang pakidulan. Nepi ka ayeuna kula teh yang panggih jeung Kilam Zijan ngaduka teuing aya di mana eta mangluk teh. Teuing geus bae meureunna atau mun hirup kene elmuna meureunna geus teu wiluhur. Sabab disawang ku panon batin aki oge eta jalma teh geus teu bisa deui kasawang. Poek mongkleng we taya ilepat-ilepatna aja. Cek Aki Jeblak ngomongna bari pepatah. Dupi Mama Kiai Halimi teh urang mana teh aki wano sareng aki teh? Tang tua pisan nyai. Kula jeung Mama Kiai Halimi teh kawilang deukeut. Ngan kula geus lila teu nganjang deui ieu teh ka padumukanana. Oh, gitu. Terus ari nyai ari kamarana atuh ieu teh. Nah aya lembur anu jadi jug-juga nyai duaan atau mereka mana ieu teh? Cek Aki Jeblak tumanya bari neuteub antep. Nyi Euis anu ditanya ngadon nyelang neuteub ka Nyi Ecin menta tinimbangan. Kumaha nyai? Bejakeun entong. Sabarna urang arek ka mana? Nyi Euis ngaharewos ka Nyi Ecin anu harita unggul. Muhun wartosan we, ceuk. Margi abdi yakin Ki Jeblak tangtos bakal uningangeun kana tujuan urang salaresna. Nya siap ari nyai satuju mah. Kieu Ki. Salaresna abdi duaan teh bade ngabujing ka Gunung Gede. Kumaha? Rek ka Gunung Gede? Arek naraon nyai ngadon los-los ka Gunung Gede? Cek Aki Jeblak ngaranjug kaget. Aya dendam aki. Dendam ka hiji jalma anu ngaran Mbah Berot. Ulu eta si nyai. Aya dendam naon ka Mbah Berot? Lain sabalikna Mbah Berot teh hiji jalma anu bisa ngabeungharkeun batur. Cek Ki Jeblak. Eta mah ceuk sabagian jalma anu barodo we aki. Nyebatkeun Mbah Berot bisa ngabeungharkeun batur teh bohong. Malah sabalikna ka jalma-jalma anu memang pernah tatamba ka manehna teh ngadon ditaripu kabeh oge. Tah ieu ye Nyi Ecin oge. Kulawargana aya nu jadi korban. Sedangkeun abdi kitu deui. Lanceuk abdi jadi korban tipu dayana si Mbah Berot. Matak ayeuna abdi sareng Nyi Ecin bade ngabujeng ka Gunung Gede oge. Margi teu rido anu janten kulawarga hancur hirupna gara-gara si Mbah Berot. Cek Nyi Euis. Sorot panona jadi semuhurung. Amarahna ka hudang mun geus inget kangaran Mbah Berot teh. Nyi Ecin oge sarua nyeritakeun pangalaman kulawarga nu jadi korban. Ari Aki Jeblak harita gogodag bari kumacrek. Nyai da teu cukup ku ngandalkeun ka wani wungkul jeung seseukeut bedoga tuh. Hayang adu hareupan jeung Mbah Berot mah teu cukup kudu kitu. Sabab sakadengena ku Aki mah Mbah Berot teh ahli ilmu teluh oge salian ti nipu daya teh. Maena ilmu teluh. Nyi Euis jeung Nyi Ecin pating larenghap.
Palebahdinya nama maranehna duaan oge ngarti jeung sadar bieu mampu ngawujudkeun pamaksudanana mun geus parang adu hareupan jeung Mbah Berot lantaran can bisa kaitung kumaha hebatna ilmu teluhna Mbah Berot. Ningali Nyi Ecin jeung Nyi Euis ngadon pating harulang. Aki Jeblak gancang kadenge nyarita bari ngabagikeun paneutepna. Nyai, geus we ayeuna mah geura salare ka itu. Isukan urang teruskeun deui ngobrolna. Jubur geura salare angguran mah geus beuting ieu teh. Waktuna dulu. Aki Jeblak terus bae nita salare ka Nyi Euis jeung Nyi Ecin. Muhun mangga Aki. Mangga. Abdi duaan bari kulem heula atuh Aki. Nyi Euis jeung Nyi Ecin akhirna mah terus bae patingna leos ka kalamar. Sabab memang geus mimiti tunduk. Komo Nyi Euis mah sirahna bangun ngadadak berat jeung lieur. Teu kaop kahudang amarana inget ka Mbah Berot pasti we langsung pitunduhan teh datang. Bedog duanana diselapkeun dina palang dada sisi bilik. Dug duanana terus ngagaloler dina luhur kasur lepet. Sedangkeun jaketna dilaan digantungkeun dina galar. Ceuk, urang duaan bakal mampu moalnya ngarubuhkeun Mbah Berot pikeun balitungan. Cek Nyi Ecin anu ngagoler nyang gigir disimbut make samping ipis gigireun Nyi Euis anu sarua geus ngagoler. Ngan ngagolerna Nyi Euis mah bari nang karak bengkang sedangkeun Ari Panon keur neuteup kana langit kamar. Nu sakapeung bari kucap kiceup mencerong kana bilikna anu geus marolongo saware. Sing yakin we atuh kana kemampuan diri pribadi Nyi Ecin. Tong waka mikiran kadinya. Engke oge mun geus aya di ditu urang bakal nyaho mampu moal ngarubuhkeun Mbah Berot. Tapi abdi mah rada berat ku ilmu teluhna ce. Mangkaning urang duaan teu gaduh antina. Kumaha tah cara ngungkulanana? Terus mun kitu Nyai erek kumaha? Bisi salempang mah atuh geus we isukan balik deui ka lembur. Keun we eceun indit ka Gunung Gede mah sorangan. Tapi ari carana ngungkulan ilmu teluhna Mbah Berot mah eueuh oge can kapikiran. Kumaha isuk we? Cek Nyi Euis semu nempas kana carita Nyi Ecin. Nyi Ecin gideug. Ah teu kitu ce. Abdi tetep bade ka Gunung Gede. Abdi moal kumeok meme dipacok miyuni hayam kabiri. Ngeplek jawer ngandar jangjang. Patekadan abdi sami. Hoyong maleskan jadi ka Mbah Berot. Syukur atuh ari Nyai geus bulet patekadan mah jeung niat. Hayu. Urang peureum ayeuna mah geus peuting. Isukan bisi kaberangan huda. Mohon ceuk hampura ku abdi diajakan bae ngobrol. Bae atuh Nyi Ecin. Ngobrol mah ngarah teu kesal teuing puguh. Nyi Euis jeung Nyi Ecin terus bae harita teh salare. Teu inget deui kana naon-naon. Sedangkeun Aki Jeblak masih ngahulang sorangan bari ngagarentes dina jero hatena di tengah imah. Duduh karunya teuing. Dua wanoja anu hayang males pati ka Mbah Berot tapi ukur ngandalkeun kawani wungkul jeung pakarangseut. Sebab aing yakin moal mampu ngarubuhkeun Mbah Berot ku ukur cara kitu. Sok sanajan aing ngarti kana ilmu kabatina tapi cantang tu mampu ngungkulan ilmu Mbah Berot. Jeung deui aing memang can kungsi patepung jeung eta mangluk. Tapi bedasa inget kasilam si Jan ieu teh. Talajakna mezarua jeung si Mbah Berot. Nganari Mbah Berot aya leuwihna talajakna teh. Ieu carana mah ku aing kudu dibantu eta dua wanoja teh. Sabab aing teu mikeun eta dua wanoja kudu jadi korban kajahatan Mbah Berot mah. Ceki Jeblak boga hate hayang ngabantu ka Nyi Euis jeung ka Nyi Ecin.
waktu peting beki nyerelek di luar imah kayan beki simpe ukur kadenge cicir jeung cari cangkas katut bebence anu patembalan jenggaan aki jeblak oge geus tunduheun jiga nama goledag we sare di tengah imah di namparan samak bari tadi simbutan acan geus biasa tahan ku khawatiris bangunan mah cag tunda nuka carita kocapkeun di tempat sejen nyaeta di Gunung Gede beuting harita Mbah Berod kabeneran can sare hatena morejeng jawae saprak los kontak jeung nyiblorong aing kudu datang ieu mah ka pasantren Zialimi kieu carana mah ieu ku aing harek diburak-balik eta pasantren teh sarta pangeusina kabeh harek dibodaran gara-gara si Asep aing di PHK ieu tina jadi senopati ku Nyi Blorong lantaran si Asep teu bisa ditumbalkeun dasar haram jiada eta mangkluk teh cek Mbah Berod kitu teh bari kutuk kendeng ngomong sorangan untuk kekerawat sarta boga niat arek nyerang pasantren lantaran Mbah Berod tina hangtuk boga dendam anu moal lipur-lipur alatan pamajikanana ajal ku mamake hal ini sarta ayeuna dirina dipecat jadi senopati ku Nyi Blorong gara-gara Jang Asep tapi dina nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug uluh waktos nah kabujeng seep wadia balad AT official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.